urang tiasa patepang deui dina raraga silaturahmi sakantenan ngadongeng. Insyaallah simkuring Asep Dewan ti Cahaya Ilmu maksud bade neraskeun hiji cariyos anu katunda anu judulna Jawara Sepuh Pilih Tanding Aki Musani Wargi. Insyaallah dina dinten ieu bade didongengkeun bagian nu kagenep. Para wargi mewah mitra kaum dangu anu mulia kalih bagja sumaga wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu anu mulia, bagian kegenap Jawara Sepuh Pilih Tanding wargi. Jakalara sabaturna sarengsena patutunggalan jeung hiji Jawara Sepuh anu lah Pak Mardaka ti Tanggulun, nyaeta murid nu kadua ti Aki Musani Jawara Sepuh. Manehna ngarasa kacida hanjiluna teu bisa ngelehkeun Pak Mardaka. Lain deui erana karna alias Jakalara jeung balad-baladna dumeh sakitu lobana wadia balad begal teu bisa ngahurup hiji jalma nu memang kawilang tangginas jeung luhur pisan wawasena. Satuluyna mah karna harita ngumpulkeun di balad-baladna kalawan ayeuna mah ditahadasim katucudinta nyaeta pakacar-pakacarna nu lain nu batur atau lain batur wargi, tapi sasatna anak buahna Bahrawi nyata kapala begal nu geus ditalukeun munggaran ku si Jakalara. Sulinta katut adasim dipertes gawe ku si Jakalara pikeun neang salah sahiji guruna kalawan muridna oge nu biluk ka manehanana nu ayana di wewengkon Sukamena. Anu eta wewengkon Sukamena teh nyaeta hiji desa induk manawi wargi anu dihandapeunana aya Cicapar, Gadog jeung sajabana wargi. Anu satulina ardasim nyaeta dititah nepungan ka Bahwi Kalpa. Bahwi Kalpa oge muridna katelah dalimin oge cekarna lamun bisa mah nyaeta kudu lurah manten nu ngaranna Pabarja estuni miceuceub ka komplotan Gumilar jeung Aki Musani sabatur-batur wargi. Gegilig bae ardasim katucudinta arindit ka Sukamena jeung ka wewengkon Nagara Tengah nyata saja ngundang balad-balad supaya lebih eueuh dina nyusun hiji rarancang atau leuwih pikeun kapentingan begalna wargi. Ari rarancang dijieun ku karna atawa Jakalara sabatur-batur teh teu aya liar nu kahiji nyaeta manehna narekahan pikeun meruhkeun para Jawara katut guru-guruna para Jawara. Teu aya lian nyaeta Gumilar, Pamajid, Pamardaka jeung guru-guruna sapertos Aki Musani nyaeta guruna Pamajid jeung Pamardaka. Anu satuluina nu kadua nyaeta masalah daerah atau wewengkon tempat begal. Lantaran manehna ngarasa teu ngeunah cenah wewengkon anu aya di leuweung garadegan siga di leuweung tiis jeung tutugan geus teu aman deui. Anu kahiji sasat di boro-boro ku reserse atau serse Kota Garut
anu kadua nyaeta ku komplotana Andi alias si Haurkone anu memang sabalan-balan geus sayaga pikeun ngamankeun daerah Tutugan. Sakumaha nu kantos disaurkeun ku Sim Kuring wari. Wireh daerah Tutugan dianggap hiji daerah karamat keur Andi mah lantaran dirinya kirais sabaraha belas tahun katukang ditandasa ku Bahrawi Sabatul-batul. Eta dua rencana ti si Jakalara teh atuh ku anak buahna sapuk di Saliwan komo barang datang jawara ti Nagara Tengah nyaeta Bahwi Kalpa kalaya digiringkeun ku muridna nyaeta Dalimin Kartut Pajagra oge milu nyaeta guruna Jang Husein jeung Ki Badra oge Ki Jalal marilu manehna kana rancang-rancana anu disusun ku si Jakalara bagi satuluyna pikeun masalah nu kadua nyaeta masalah wewengkon tempat ngabegalna Jakalara Sabatul-batul anu memang di tempat-tempat peleuweungan atawa pileuweungan jajalaneun mah geus kacida hese lantaran sok diboro-boro ku reserse jeung balad-balad Andi. Manehna musulkeun salaku kapala rampok nyaeta pikeun nyoba-nyoba ngadatangan imah-imah di Pilemburan wadi. Gue pikeun komplotan teh teu beda ti monyet dibere sesengken. Jelema jahat dituluhan pijalaneun tangtu we aratuheun ku kituna hagetna keur sarerea ngajawab saur manuk nya tujuan kana dua rancang-rancana anu teu kurang-kurangna sakitu jahatna wadi ditantukeun wadi mimiti nu rek dijorak teh nyaeta Lembur Tambak Baya tempat pamatuhan Aki Musani jeung si Medi. Eta wilayah cenah rek dikepung rek di jorang ku Jakalara Sabatul-batul kalawan euyeuh di tukangeunana nyaeta para sesepuh atawa jawara-jawara sepuh anu nunjang kana kajahatan si Jakalara nyaeta Pajagra jeung Bahwi Kalpa oge Ki Baduri sasatna mamangna ti ujung kulon. Kukituna dina hiji peuting bring sawadia balad begal anu dipimpin ku si Jakalara arindit ka desa Tambak Baya nyaeta Lemburna Aki Musani. Nu didatangan teh langsung ka imahna Aki Musani. Harita si Jakalara manehna ditutup ku lawan hideung. Nu terus nutup dadana ngajeplok di gambaran lancah mau keur nangkod dina buleudan ramatna. Para wargi di dieu embreh pisan kumahina nistana budi pekerti karna lantaran salian tiba Masud nyaeta rek ngabangsat ka Tambak Baya teh oge aya maksud deuk ngandasa kulawarga Aki Musani. Ieu hartina ngandung maksud nu mandiri nyaeta rek ngayakeun rekap perdaya pikeun ngadu domba jawara-jawara jeung kulawadesna gumilar wadi. Ku jalan ieu manehna tangtu bakal meunang kauntungan ti ditu ti dieu. Ka pihak gumilar kalaksanakeun males kanyeri sakaligus ku jalan hinjeum leungeun batul. Anjog ka desa Tambak Baya sageus mentas leuweung Tambak Baya nu masih keneh kaitung gerot wargi margi eta masuk kana wilayah leuweung Beledegan tempat Aki Musani jeung si Medi didinya manehna sok ngareangan suluh atawa pangpung pikeun kaperluan di dapurna Aki Musani. Para jawara nu dikapalan ku karna oge anak buah dan sejen geus anjog ka deukeut imahna Aki Musani
lembur tambak baya ketempuna estuning ti seunaker sakurilingna poek mongkleng buta rajin ukur di hareup we nu rada miang-miang caang deket balai desa kasinaran ku cahaya lantera nu memang rada badag nu guyan gayun di wangunan balai desa digantelkeun dina kawat ngagantung katebak angin peuting. Koleba aya luncat katupangan hiji tangkal nu memang tangkal kanari teh rajeg sapapanjang jalan di wewengkon tambak baya sidik jelema make papakean bodas terus dodongkoan bari ngataya pelempang kapal bah imahna Ki Musani bre kabileungeun nu kerting laliwud wargi Cija kalaran wanita geus aya di hareupeun imahna Ki Musani sakilat maneh luncat kana glodog kalawan seutik oge teu nimbulkeun sora kalacat manehna katepas heg noong ka jero tetela di jero imah teh keur jempling katempona kurayem-rayem kacaangan kulantera nu hurungna maraketetet memang biasana lamun rek sare teh ku Aki Musani atawa si Medi lampu taplok nama sok diganti ku lantera bae celeng sija kalara luncat dituturkeun ku Bawi Kalpa Dalibin tuluy ku Ki Baduri jeung sabatur-batur sejena bari loba mawa anak buah nya ukur Jumanta jeung Wigena oge Sudinta kawasna bae supaya leuwih rencepan maranehna manu tiluan teu dibawa lantaran sasatna nungguan imahna di wewengkon Ganyah Ngambung. Coela cakarara ka deukeut Bawi Kalpa ek maneh ngaharewos mere parentah supaya ngabedah bilik dapur pok deui marentah ka Ki Bahrowi supaya ngungkal jandela sedang Ki Baduri mah jeung duaan dititah ngajaraga di tukang ngabantuan ka pabarja bisi boga imah ngejat make jalan dapur sedang dihareup mah cukup dijaga ku manehna sorangan ongkoh aya Ki Bahrowi deui gireun imah teu pati jauh karakak sada bilik dituri baletok sada cempe disungkal sanajan ieu sora-sora teu sakumaha tarikna bubuhan dilakukeun kalawan profesional naker wargi lantaran dilakukan kalawan ati-ati tarap tinaker bubuhan geus parangalaman tapi pikeun Aki Musani mah nu harita memang kakara nyapan saatosna netepan tahajud geus cukup eta sora-sora teh malah sora-sora nu leuwih lalaudan ti kitu ge ngabulubus kana cepilna nu teuing kekeun deui koreja bae Ki Musani gugah bari cepil terus dendek bae ngadedengikeun naon nu kajadian di luar wargi sadar murih bilih jeung nungkal jandela Aki Musani ngagerentos di jero hatena ketug jantung geus mimiti morta sedeng awakna karasana memang rada taridis wargi tiris lain kusion tapi memang tiris hawa dina eta peuting hei manehna ngageuingkeun ka si Medi lalaunan puguh we si Medi kacidang ngagebegna barang di bejaan yen aya nu nurih jandelana jeung nu nyoba nyungkal kaca jandela ongkoh di si Medi ge nya kadengeun sorana tingkat wargi kumaha Ki moal salah deui panganten bangsat Ki si Medi ngaharewos sarua deui padaraluaseun wargi ulaga lua Medi nyumput yu anggur mah di kolong dapur keun ku Aki ngahareupan
tamu teu diondang mah. Saura Ki Musani bari ngarawel bedogna ketaya pelempang lawaunan bari nungtun si Medi nu maksudna rek dibawa ka dapur supaya bisa nyumput di kolong lantaran dapur teh ngapuk dihadap. Para bagi Aki Musani kitu oge si Medi manehna ngadengieun yen teh telah ditulis teh bilik dapur. Kukituna gentar marena ara subde ka jero imah sakedapan mah duanana pada ting hareunang ngarasa bingung Aki Musani kumaha carana nyalametkeun si Medi. Lantaran ari keur Aki Musani mah teu aya beban naon-naon wargi. Manehna pasti satekah pola rek ngalawan moal pernah serah bongkokan sok sanajan nu di luar nyaeta para begal teh eueuh ku para jawara anu kakoncara di wewengkon Garut wargi. Kumaha atuh Aki? Si Medi rada pondok pangharepan sedengkeun jandela geus aya sorang rekek kawasna bae cempetna geus beunang disungkal ku Ki Baduri. Ulah gareua ini kadinya tah maneh kolong. Ceuk Aki Musani bari nuluhkeun ka tukangeun hiji lomari nu aya di juru badag he ku manehna digeserkeun lolaunan. Sup si Medi katukangeun lomari gede aman wargi. Ari Aki di mana Ki? Bade ka mana nyumput? Si Medi bari menclong ka Aki kukutna pinuh pura samelang jeung hariwang wargi. Naon margina si Medi dugi ka hariwang ka Aki Musani dinten teu ge Aki na siga Aki pituin jeung si Medi teh sok sanaos babarengan tiap poe jeung Aki Musani tapi teu acan bisa ngukur sakumaha dijayana nu ngaran Aki Musani nu jadi Aki kukutna wargi. Nu mata kitu si Medi tetep we ngarasa melang jeung hariwang beulih atawa sok bisi Aki Musani teh bobor karahayuan wargi dikarepuk ku bala-bala begal nu kacida loban. Geus kitu mah Aki Musani katanya polauna rek ngawaskeun kumaha situasi di luar. Tetela di luar maningareg balad-balad ti begal nu rek ngahurup ka manehanana. Manehna mikir naon atuh diharepkeun ku Aki Musani wargi harta banda teu kahitung loba. Meureun aya maksud jeung tujuan sejenna nu mata Aki Musani mikir yen eta sabalad-balad begal teh nu dipimpin ku si Jakala anu katara sabar urang tinggal yu di buruan Aki Musani. Ku Aki Musani mah dimaksudkeun atawa diperkirakeun yen eta balad-balad begal teh ek nyoba-nyoba nandasa atau mateni kan dirina. Kumanehna dihitung nu tinggal yu di luar teh aya meureun kana 14 urang wargi. Memang dina 14 urang teh genep atawa 5 nyaeta nu katelah jawara di wewengkonna. Nu kahiji si Jakalara nu boga gelar si Lancah Maung, nu kadua Pajagra, nu katilu Ki Bahrawi, nu kaopat nyaeta Ki Baduri, anu kalima nyaeta Bahwi Kalpa ti Nagara Tengah wargi. Nu kagenep nyaeta Pabarja. Di antara genep jawara eta duanana geus sapadan umurna jeung Aki Musani nyaeta Bahwi Kalpa jeung Pabarja lurah manten ti Sukamena anu memang musuh ti jawara nu namina Gumilar ramana ti si Ruyung Kawung. Genep sesepuh kurang leuwih itu gerentas Aki Musani. Jika ada KBG Jawara sawarena apal belasan mau ecek-ecek
manehna Ki Musani teu pernah ngarasa sieun, teu pernah gentar, manehna kalawan tenang ngadua ka Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gusti pasihan abdi sadaya pitulung daya kegiatan mung kegiatan di Gusti. Kitu Aki Musani kalayan tambahna keur manehna. Kira-kira saha nu bakal unggul di antara Aki Musani jeung barat-barat begal anu memang disusun ku para jawara anu sepuh oge aya nu ngorana opat jeung wadia balad nu ecek-ecekna aya kana belasan urang abadi. Sarengsena Ki Musani ngadoa manang teh ngucap bismillah kolebak jung kalayan teh aya soraan sakilat geus ngajelebet di luar dihareupeun anu ting laliur luar cok tanpa ngeluarkeun sora manehna geus bisa lincak lemah kalayan hebat pisan wargi teu kakuping sora naon manehna sidakep cinuku tunggal bari terus ngomong bagia balaya nah tamu penting-penting kieu rek maksudna naon anda di kakak dia sok jelaskeun ka kaula. Montong loba catur aing baduri ka dieu nyaeta seja meruhkeun warana Ki Musani nyaeta maneh kitu jeung Ki Baduri kalawan tandesna keur manehna geus nafsu kabegung amarah teu kawadahan lantaran sasatna rek malas dendam lantaran geus 2 kali ku Ki Musani manehna dirag-ragkeun wargi rampes baraya manusia sok ariwasa mah kaula mah ngabogaan umur ngan saukur diukur baraya ngabogaan napas ngan dharma di alas aya nu watul sarta aya nu miara di dinan mah kudu boga empek teh teuing jalung kitu cek Ki Musani bari tetep sidakep cinuku tunggal ngadaguan reaksi ti lawan-lawanna. Pada wargi lamun ningali susunan wadia balad begal harita nu di kapalaan ku si Jakalara jawara anu mana sebenarnya mah utamana di wilayah Garut anu bisa kalawang tenang yang hareupan kalayan teu ngitung eleh menang manehna kalawan tenang pisan yang hareupan musuh-musuhna nu saged ku pakarang jeung teu handap-handap wewesena teh ngaran-ngaranna jawara saperti tingkatan Ki Baduri bahwi kalpa teu pernah eleh cenah lamun manehna makawangan oge pabarja sasatna bisa disaguakeun kamampuanna teh paling sababaraha tahap dihandapeun gumilar nyaeta jawara ti Cigasti wargi. Ki Baduri sok jelaskeun ku Andika naon kasan tukang haja ka dieu ngajorak kalimah kami urusan aing deul si lain kolot-kolot pikun teu perlu nyahos mau namun kudu nyaho kasan tukangna yen kula sabatul-batul ngajorak ka dieu patempatan ngarti teu Ki Baduri tetep bari morongos ti dijuna mah ngagebrag meureun wargi ngarti ari kana ucapan-ucapan Andika mah Baduri tapi ari kana talajak Andika sabatul-batul mah kami teh oleh teu ngarti naon sababna pendek ngabinasa ka papada kaula
tibade to maneh teu karitu bae naon sababna teu signifikannya pika asih cek aing lain urusan anjeun sama sekali lain urusan anjeun jeung anjeun teu kudu melang kolot kami di dia loba swadaya bala tapi moal ngarepu ka mana ek dicoba heula hiji-hiji saha nu pangalusna ngahareupan maneh jadi teu kudu melang keun kula nu pihareup ngalawanan andika deui kitu ceuk Ki Baduri mani sombong naker para wargi mulia nguping kasaulan Ki Baduri Aki Musani manehna ukur seuri ngagerenyu manehna lung ngalungkeun bedog di bawahna siga dibutuhkeun dialungkeun ka tukang kalawan teu ngalieu eta bedog jeung sarakana langsung dialungkeun pok kana golodog imahna bedog nangtung dasangna wargi lah loba ting gaya ake kipeot cuk si Jakalara budak ngora papanggih deui jadi anu jadi kapalana teh budak ngoran mawa teu bener teh kakabeh batur-baturna ye karunya teuing hideuk budak saha hideuk teu kudu loba omong ake kitu mulut lantaran maneh geus ngahalangan karena pamaksudan kaula sabatur-batur geus sabaraha kali tingkah pola Andika ngahalangan karena rencana dilaksanakeun ku kaula kaasup rencana nyaeta besar babadog rampok ka daerah Cipancar ku Andika digagalkeun harita sasatna kitu cek si Jakalara wargi jeung deui Aki Kolot karena neruskeun omongan di antara murid Andika ngaran si Madaka oge geus ngahalangan karena pamaksudan Ki Bahrowi sabatur-batur kusabab kitu rek sakompet daunkeun ku aing guru jeung murid nu matak maneh Musani tina penting ieu geubat keur ngadoa kaula sabalor-balor lain tujuan rek silaturahmi ka dieu lain kanjang tapi yak nyoba bergasa ka anjeun kitu ceuk si Jakalara yang nyaka kan ku mamang heula mangga Maduri Ki Baduri wargi nu memang siga leungit teh mah wadina teu antapal disebut bae maneh narajang ka Aki Musani ngasukeun jurus gugur gunung dina ulin Palindang kubarangasan teuing baraya Aki Musani ngan ukur ngageser nyangigirkeun badana jurus gugur gunung dina ulin Palindang digagalkeun ku tenggelan kedes dina ulin Madi ku Aki Musani kalayan mantep maker aduh sia ngalawakian sia teh ka aing Ki Baduri nyorowok tapi ari leungeunna mah teu wudu mani kekerepengan salah Andika Baduri atuh jol-jol deuk nunggu ka kaula ku jurus nu kitu Aki Musani bari ngehehe petalakuna mah panas menjadi lawannya tadi Baduri anjrit sia nya bener aki-aki tujuh mulut teh hayang kojor ieu mah Ki Baduri manehna langsung nubruk ngagunakeun gerakan bagong bayangan tapi Aki Musani ngan ukur ngajengkatkeun suku katuhuna ka tukang barengan ngagilekna bareng nyerong ka tubuh cuk tenggelan kepangna nancap punduk tobat Ki Baduri kontor nganggoak bari du maneh disusun nu matak oge ulah dari putih pugu seseureudeuh teuing atuh Aki Musani ngahehe bari mencolong ka Ki Baduri nu keur muniang deui hudang pugu itu merapna ka si Jakalara Pajagra, Pabadra, Tuluy Pabarja, Bahuy Kalta, jeung Ki Bahrowi
nu harita gawena masih keneh nyaraksian lain ge rarwaseuna barang mireungeun Ki Baduri tetela ku ngan saeutik oge diberi jurus ku Aki Musani manehna bisa ngajongkeng bari ngocea sok padahal lawanna teh pirakani oge aki-aki anu moal sabaraha ieu tanagana. Ku kituna geus teu mikir deui kasatria ajrung jeleng di antara jawara-jawara ti begal teh guaan laluncatan nyaeta Badri Kalpa jeung Pabarja. Deuk narajang bebarengan ka Aki Musani bari masing-masing pereupna di alumbar ting hariu. Hiya! Tapi tumrapna ka Aki Musani ngan ukur ngaraga teu bangun leuwas semoana gugup. Bareng jeung nyampeuk dua pereup, Aki Musani ngan ukur ngahadangkeun dua leungeun dipake nakis. Cek! Pereupa jagra dibantrok jeung leungeun Aki Musani. Aduh! Badri Kalpa oge pajagar tesikna bareng ting aran bari ngagentak dua loncatan ka tukang barengan beungeutna anu pating puris ngarasakeun kanyeuli karasana peuleuh-peuleuh teh beda ditumbukan ku beusi nu kacida teu asna wadi. Si Jakaraha nempo balad-baladna geus eueuh mampu anu tilu ting jurahro sedang Ki Baduri geus miti hudang deui manehna ngagero ka Ki Baduri. Mang Baduri coba uang serangguan babarengan mama ngagunakeun jurus gunung ulin padinda keun kuli rek make badak cihea uang gabungkeun mangga harita sayaga deui wadi si Jakaraha siap-siap manehna kalawan nyusun serangan nyaeta rek ngatur pola serangan di ngaranan badak cihea nu diwangun ku cula-cula badak. Sedangkeun Ki Baduri manehna nyerang ti beulah katuhueun Aki Musani manehna nyusun hiji gerakan nu ngaran jurus gugur gunung dina ulin padindang. Masing-masing di antara si Jakaraha jeung Ki Baduri manehna kawas di komando wadi. Harita Aki Musani nu masih kana sidakep siniku tunggal manehna teu ieu ngarasa sieun jeung keder wadi. Mireung dua jawara nu hiji nyaeta teureuk ujung kulon Ki Baduri nu hiji nyaeta Kapalarang boga tawa begal nu aya di Garut wadi. Sasat siap-siap narajang ka Aki Musani kalawan make dua jurus anu kacida ampuhna nu beda. Karena kamimitian dibarengan ku Ki Baduri. Hiya! Karena nyerang dina jurus badak cihea anu disusun ku cula-cula badak. Hiu! Timbelah katuhuan Ki Baduri nyeblut dina jurus gugur gunung ulin padindang. Aki Musani masih sidakep sinuku tunggal wadi. Kabeh nu didinya narik napas sok sanajan nyaeta nyaksian teh para begal tapi nyaksian jeung bisa berkirakeun yen Aki Musani nyaeta jawara sepuh teh dina mangsa ayeuna mah pasti teu mangga pulia alias Bogor kalahayuan lantaran sarta ditumbuk ku dua jurus anu memang katida ampuhna. Iya, dua serangan disusun ngepung ka Aki Musani. Cuk. Cula pada peliwang dua dapal nu dirangkepkeun ngabeletukan sirahna Aki Musani mangrupa tenggelam ujungan ngagunakeun tanaga sapinungna. Jurus ugur gunung dina ulin padindang ti Ki Baduri oge ngahancak awak-awakna Aki Musani. Puguheun lalpokeun teh maniting renjang ngarada karasa aya linulukan. Komo tumberapna kanu ecek-ecek mah bari dibarengan ku ngalenyap anu pohara. Harita ke saperti memang hariwangkeun ka Aki Musani sok padahal musuhna nepi ka teu karasa deui anu ngaranna dulemanan mah mana siga ngagero jiga anu melangeun ka Aki Musani sok sanajan eta teh musuh ti manehanana bari. Tapi estuning sakali deui ku mata kaget nu disangkana Aki Musani teh bakal ngarempeyek diserang kedua jurus kalawan kedua jawara anu kacida dugalna masing-masing ngabogaan ilmu dugalnya eta ilmu batu karang jeung tunggul ujungan atau tenggelan ujungan nu disangkana Aki Musani teh bakal ngarempeyek tapi kanyataan mah wadi adu cek sagabeh tenggelan teh siga mulan deui kana nenggel jeung nu boga jurusna. Lain Aki Musani ngarempeyek tapi buktina Ki Baduri jeung si Jakaraha duanana ngagerung barengan ting koleabna badan katukang ting garebag nakarak bengkang
sedangkan ari Aki Musalimah teu kerel-kerel tetep bae aya dina tempatna siga kapsinuku tunggal malah tempo-tempo siga aya nu ngebul nyaeta ti lebah sirahna bijil haseup atau mangan sakadarileun urang nu pinuh kaluas. Wargi anu mulia sakedapan mah eueuh nu wani maju, tapi Aki Musani harita keneh oge manehna rek ngaleos maksudna merek ninggalkeun patutunggalan. Wargi anu mulia rupina sakitu bagian kagenep dongeng Jawara Sepuh pilih tanding Aki Musani. Mudah-mudahan ageng manfaatna hapunten kana kalepatan-kalepatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.